kepanggil sama Jack, nama. Mana bayar utang Mang Jack? Aduh, aing mah sidik. Teu boga euy, ayo nama atuh ke deui lah. Pokoknya mah udah dibayar nama Mang Jack. Lah, kayak apa orang mah? Bagus di sepatu, cara panjang pasti buka duit Mang Jack ieu mah. Mana kaya itu? Aing boga 50 na ke ongkos sidik. Baiklah. Tah, kieu Mang Jack. Mang Jack, nuhun. Ingat ke mantan, kuring ingat ke mantan, mantana gening kabur. Sabi-sabi sidik. Jadi, beluk itu, nama anggek nyokot duit si sidik. Kepanggil siapa yang ditempetin CCTV di jero Mang Jack nyokot duit. Bagi dua aman. Oke? Pandai. Pasang CCTV. Oh, atuh moal bisa kebohongan tuh. Dong game penampilan ke kuaing diputer di jero. Aya. Kok aya CCTV. Bagi duit aman, lamun teu bagi duit kuaing dijaga CCTV. CCTV sabaraha Pak? Oh, atuh tah bisi rek aya tetangga Mang Jack nu pasang tinggal pesen ka Raja CCTV Tasikmalaya. Harga mah terjangkau. Oh, ka Raja CCTV Tasikmalaya. Tasikmalaya bisa aya nu pesen dulu di mana wae antar tujuan. Nyaho di tempat kantun kirining. Tah. Geus bagi dua tukerkeun. Ulangan atuh. Pemirsa warga Tasik, Ciamis, Ciawi, dan saputarana Kumna Jawa Barat bilih bade masang CCTV atanapi kipas angin tiasa karaja variasi CCTV di Tasikmalaya, tepatna di Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Hatur.